para wargi sadaya, wilujeng patepang dina acara Sabda Sunda. Mugia janten berkah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Injil Yesus Kristus numutkeun Santo Lukas. Sanggeus nyaurkeun soal-soal eta, Yesus angkat ka Kapernaum. Di dinya aya hiji perwira bangsa Rum, boga gandek anu kacida di pikanyaahna. Gandekna teh keur gering geus sahoseun. Barang eta perwira ngadenge hal Yesus, tuluy ngutus sawatara kokolot urang Yahudi ngangkir Yesus. Menta supaya gandekna dipangnyageurkeun. Sanggeus daratang ka Yesus, kokolot-kokolot teh kacida nunuhuna supaya anjeunna kersa nulungan. Pihaturna, eta jalmi teh pantes kenging pitulung. Margi nyaaheun ka bangsa urang, malah kantos mangdamelkeun imah ibadah. Yesus rujuk tuluy angkat sareng. Barang geus rek nepi ka imah anu dijugjug, anjeunna dipapag ku sobat-sobat eta perwira, anu ngahaja diutus semawa piunjuk kieu. Juragan teu kedah repot-repot karo rompok. Abdi isin kasumpingan, tina rumaos laip. Juragan cekap ngadawuh ti dieu bae, tangtos pun gandek teh cager. Abdi teh bawahan perwira anu langkung luhur. Mung gaduh serdadu-serdadu bawahan. Upami marentah ka hiji serdadu, indit. Teras eta teh indit. Upami marentah kanu hiji deui, kadieu. Tangtos eta teh nyampeurkeun. Upami marentah ka gandek, ieu pigawe. Tangtos dipigawe. Ngadangu kitu teh Yesus heran anu aya. Anjeunna nyoreang kanu ngiring tuluy sasauran. Kakara kami mah manggih anu boga kayakinan nepi ka kieu. Di Israel ge tacan manggih. Utusan-utusan eta perwira baralik. Ari daratang ka sampak gandek teh geus cager. Sanggeus kitu Yesus angkat deui. Ngabujeng ka kota Nain diiring ku murid-murid jeung jalma reak. Barang sumping ka gapura kota, aya aleutan anu rek ngurebkeun. Anu maotna budak lalaki anak tunggal hiji randa. Loba urang dinya anu ngalanteurkeun maturan manehna. Barang Gusti Yesus ningali ka eta randa, kacida welaseunana, tuluy ngalahir ka manehna, saurna, ulah ceurik. Anjeunna nyaketan pasaran terus pasaranana dicabak. Anu ngagarotongna ngarandeg. Yesus ngalahir. Agus, kami nitah, geurah hudang. Mai teh ngulisik, diuk tuluy ngomong. Ku Yesus diserenkeun ka indungna. Anu nyaraksian jadi ngarasa sieun, tuluy meruji ka Allah pokna. Nabi Agung sumping ka urang. Allah sumping nyalametkeun umatna. Beja hal Yesus terus kautarakeun ka sakuliah eta kota jeung daerah sakurilingeunana. Ieu kajadian ku murid-murid Yohanes diunjukeun ka anjeunna. Yohanes tuluy nyaur muridna duaan, terus diutus ka Gusti Yesus, mawa pihatur kieu. Naha leres juragan teh anu bakal sumping tea, sakumaha anu disaurkeun ku Yohanes. Atanapi abdi-abdi kedah ngantos keneh anu sanes. Sanggeus daratang tuluy mihatur ka Yesus. Abdi dipiwarang ku Yohanes Juru Baptis, naroskeun ka juragan. Naha leres juragan teh anu bakal sumping tea sakumaha pisaurna. Atanapi abdi-abdi kedah ngantos keneh nu sanes. Harita Yesus keur nyager-nyagerkeun anu garering. Anu keuna ku kasakit, anu kasurupan roh jahat, kitu deui anu lalolong disina narenjo deui. Anjeunna ngawaler ka eta utusan saurna. Jig ka Yohanes deui.
caritakeun ka anjeunna sakur anu kumaraneh kadenge jeung katenjo di dieu. Nu lolong jadi bisa nenjo, nu lumpuh jadi bisa lempang, nu lepra jadi setra, nu torek jadi bisa ngadenge, anu paeh dihirupkeun deui, nu mariskin diwawaran Injil kasalametan. Bagja jamuga sing saha anu henteu cangcaya ka kami. Sanggeus utusan Yohanes marulang, Yesus nyaurkeun Yohanes ka jalma rea, saurna, "Basa maraneh daratang ka Yohanes digurun keusik teh rek naon? Rek narenjo eurih anu tingarulang ku angin? Cik rek naraon? Rek lalajo jalma anu pakeanana ginding? Anu garinding jeung hirupna mewah mah ayana di karaton-karaton. Jadi rek narenjo naon? Rek narenjo nabi? Bener. Tapi anu katarenjo kumaraneh teh leuwih ti nabi. Sabab Yohanes tehnya anu ku kitab suci disebut kieu tea. Allah ngandika, kami rek ngajurung utusan heulaeun hidep, sina naratas jalan keur hidep. Sing percaya, saurna deui, di dunia ieu can aya anu leuwih agung tibatan Yohanes. Tapi di karajaan sawarga mah, anu panglaibna ge leuwih agung tibatan Yohanes. Jalma-jalma kabeh ngabarandungan kana kasauran Yesus, lantaran maranehna teh pangpangna tukang-tukang mulung pajek, geus narurut kana pamundut Allah supaya balenar, jeung geus daraekeun dibaptis ku Yohanes. Sabalikna, urang Parisi jeung guru-guru agama mah arembungeun narima pituduh Allah keur pisalameteunana teh, jeung arembungeun dibaptis ku Yohanes. Yesus sasauran deui, jelma-jelma zaman kiwari teh ku kami bisa diupamakeun kana naon? Kawas naon? Kawas barudak anu keur dariuk di pasar. Nu sarombongan ngagero karombongan sejena pokna. Kami main musik paranti kawinan, maraneh teu ngarigal. Kami mang nyanyikeun lagu kapapatenan, maraneh teu careurik. Yohanes sumping, puasa, tarang leueut anggur, kumaraneh dipajarkeun jelema kasurupan roh jahat. Anak manusia datang, biasa sok dahar sok nginum. Ceuk maraneh, tenjo ieu jelma tukang nyatu, tukang nginum anggur, sobat tukang-tukang mulung pajak jeung jelema-jelema doraka. Tapi sanajan kitu, kawijaksanaan Allah teh katembong ti jalma-jalma anu daraekeun narimana. Aya urang Parisi ngangkir tuang ka Yesus. Yesus sumping ka imahna tuluy tuang. Di kota eta aya hiji awewe anu hirupna pinuh ku dosa. Barang meunang beja yen Yesus keur tuang di eta imah urang Parisi, seuk kadinya bari mawa minyak seungit sabotol, terus nangtung pungkureun Yesus deukeut sampeanana. Segruk ceurik, cipanona nyurucud kana sampean Yesus nepi ka baseuh. Sampeanana kumanehna diseka ku buukna nepi ka tuhur, tuluy dicium jeung dikucuran ku minyak seungit. Nenjo kitu eta urang Parisi teh ngomong dina hatena, mun nya ieu jalma teh nabi tangtu nyahoeun, awewe kumaha eta anu nyabakanana teh? Tangtu nyahoeun yen eta teh awewe loba dosa. Yesus ngalahir ka manehna, Simon, kaula aya picaritaeun. Mangga guru, mangga saurkeun tembalna. Aya 2 jelma boga hutang ka tukang nginjemkeun duit. Saur Yesus, nu saurang 500 uang perak, nu saurang deui 50 uang perak. Kusabab teu bari saeun mayar, hutang maranehna dibebaskeun ku nu boga duitna. Cik, anu mana anu bakal leuwih nyaaheun ka eta jelema? Rarasaan sim kuring mah anu hutangna leuwih gede, jawabna. Bener eta, saur Yesus. Anjeunna nyoreang ka eta awewe terus ngalahir ka Simon. Katingali ieu awewe,
Kaula nyemah ka anjeun nepi ka teu ngumbah suku, sabab teu disadiaan cai. Ku ieu awewe suku kaula dikumbah ku cipanona, disekaan ku buukna. Kaula ku anjeun henteu dipapag ku cium. Ari ieu awewe ti barang kaula datang teu eureun-eureun nyiuman kana suku. Anjeun teu nyadiakeun minyak keur sirah kaula. Tapi ku ieu awewe mah suku kaula diminyakan ku minyak seungit manilantis. Ieu awewe nu matak bangun sakitu nyaaheunana ka kaula teh, bawaning kudu marima lantaran dosa-dosana anu sakitu lobana geus dihampura. Lamun anu dosana teu pira mah, dihampura teh bakal mikanyaahna oge moal sabaraha. Geus kitu lahiranana ka eta awewe. Dosa-dosa nyai geus dihampura. Nu sejen-sejen anu keur dalahar bareng jeung anjeunna, ngaromong dina hatena. Saha ieu jelma teh bet mani ngahampura dosa? Tapi Yesus ngalahir deui ka eta awewe. Nyai geus salamet lantaran gede kapercayaan. Heug sing senang hate. Sakitu dawuhan Gusti Allah.